Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ditepang dangukeun deui sareng Mang Dendi di dieu baris neraskeun deui dongeng kitu tahnya anu kabantun dina dinten kamari. Anu ngabantun judulna nyaeta Tumbal di Dahan Ranu Atanapi Muja ka Siluman Monyet. Kitu tah para mirsa sadayana nya. Kumaha cenah ieu lajengna carita muja ka siluman monyet teh gitu tah. Ayeuna urang pedar dina bagian anu ka genepna. Mung hapunten bila aya nami anu kasebut sareng tempat eta mah mung kaleresan da ieu mah mung sakedar karangan gitu para mirsa sadayana nya. Gitu kamari teh Mang Suryo teh rausiahna entos kabuka ku nu janten istrina nyaeta ku Bimarni kitu tah. Terus Bimarni teh bade kabur atanapi bade tiasa atawa henteu kitu tah kaburna nya. Hayu tah urang guar dina bagian nu kagenepna kumaha cenah ieu lajengna carita Tumbal dina Dahan Ranu Atanapi Muja ka Siluman Monyet. Deur ah. Lemur pasir batang geus teu siga baheula deui harita teh. Saenggeus leungitna si Udin, kaayaan lemur beuki nambah simpe. Sawah-sawah warga anu tadina subur, ayeuna mah loba nu garing. Padahal usum hujan. Ari nu panganehna harita sato-sato warga anu kawas hayam domba nepi ka muning unggal isuk sok kapanggih paeh kalayan kaayaan nu matak muringis pikasieun. Hayam-hayam warga kapanggih paeh tanpa sirahna, domba-domba beak getihna, sarta jeroanana acak-acakan di luhur taneuh. Warga mimiti curiga harita teh. Tapi eueuh nu wani nyebut ngaran Mang Suryo sacara terang-terangan mah maranehna ngan saukur silih harewos aya nu muja cenah di lemur urang, aya nu miara siluman cenah di lemur urang teh. Kur kitu harita teh. Ari di imah Mang Suryo harita teh. Kaayaan beuki panas, Nyi Marni nu geus nyaho rusiah salakina harita teh manehna teu meunang kaluar ti imah, malahan mah panto jeung jandela kamar ge ditulakan ti luar ku Mang Suryo. Dina hiji peuting, saurang warga nu ngaranna Mang Jaya, tukang ronda anu kawentar wani, nyoba ngintip ka pakarangan imah Mang Suryo. Manehna panasaran cenah. Naha unggal peuting sok aya sora nu keur luluncatan dina kenteng. Mang Jaya harita nyumput di balik tangkal nangka. Manehna nyerotkeun lampu senterna ka luhur kenteng imah Mang Suryo. Sakaligus Mang Jaya meh bae ngajerit harita teh. Soalna di luhur kenteng katingali lain ngan hiji tapi aya puluhan monyet anu awakna hideung meles jeung matana harurung beureum harita teh. Eta monyet teh keur mararawa bingkisan. Mang Jaya nempo salah sahiji monyet anu mawa hulu anjing nu masih keneh ngucur harita teh getihna. Maranehna luluncatan asup kana liang hawa imah na Mang Suryo harita teh. Tapi anu leuwih matak sieun mah Mang Jaya nempo sosok Mang Suryo harita teh keur nangtung di tengah pekarangan. Di hareupeun imahna anu kacahayaan ku bulan nu remeng-remeng harita teh. Suryo harita teh keur diuk sila. Tapi awakna mimiti robah, tongongna beuki bengkung, sarta tina kulit beungeutna mimiti bijil bulu-bulu anu kasar.
Astagfirullahaladzim, Mang Suryo. Maneh geus jadi setan. Maneh geus jadi pangabdi setan Mang Suryo. Kutu sangka maneh teh Mang Suryo. Geus hilang iman geuningan. Garentosna Mang Jaya dina jero hatena harita teh. Terus Mang Jaya harita teh boga niat erek kabur. Tapi sukuna bet asa nempel kana taneuh. Teu kanyahoan ditukangeun geus aya nu nangtung hiji monyet badag harita teh. Anu make kalung tina tulang. Eta monyet nepatkeun curugna harita teh. Dina biwirna teka catur dina waktu peuting harita teh. Ayeuna urang kocapkeun dina waktu isukna. Mang Jaya harita teh kapanggih ku warga di sisi jalan. Kaayaanana matak pikasieun. Awakna masih keneh hirup, tapi manehna geus teu bisa ngomong. Biwirna dijait ku akar kai anu sareukeut. Sarta matana harita teh jadi lolong siga nu geus dicokel ku kuku sato. Warga lembur Pasir Batang mimiti geger harita teh. Maranehna mimiti kumpul di hareupeun imah Pak RT. Urang teu bisa kieu wae Pak RT. Ieu lemur geus teu aman, tisaprak imah nasi Suryo jadi gede, loba mamala nu tumiba ka urang Pak RT. Nya Pak RT, ieu kudu diuruskeun Pak RT. Aduh ulah cicing wae, sabab geuning geus ngarugikeun ka jalma nu loba ieu teh. Urang kudu minta pertanggungan jawab ka manehna. Muhun terus Pak RT. Urang kudu ayeuna ieu ngadatangan imah Pak itu tuh Mang Suryo Pak RT. Hayu atuh. Sok kerahkeun tong cicing wae tulah jadi pangurus teh. Atawa puluhan warga harita teh protes ka RT. Sangkan naon nu kajadian nu aya di Lemur Batang kudu diselesaikeun cenah ku Pak RT. Waktu teu karasa harita teh nyawa-nyawa geus rada peuting deui ayeuna teh nya beurang geus diganti ku peuting. Puluhan warga harita teh mawa obor leumpang muru ka imah Mang Suryo. Suasana jadi tegang harita teh. Sora takbir jeung sora amarah warga minuhan langit dina peuting harita. Nanging nalika warga nepi ka hareupeun pager imah Mang Suryo, hiji kajadian aneh anu lumangsung. Gerbang besi anu tadina nutup dadak tumadak harita mah muka sorangan. Angin tiis anu bau bangke kaluar ti jero imah. Saha anu wani ngaganggu ka kuring? Maraneh hayang nasibna siga Mang Jaya atawa hayang jadi parab keur Gusti kuring? Harita di jero imah aya nu ngomong seperti kitu teh lah geuning nu ngomong teh Mang Suryo harita teh. Sakaligus tina luhur kenteng harita teh ratusan monyet siluman luncat ke arah warga. Atau puguh we ningali kitu monyet jeung araracreng laluncat muru ka warga ge harita. Jelema-jelema anu loba di dinya harita teh lalumpatan ti buburanjat harita teh. Maksudna mah meureun sieun sigana teh meureunan ku monyet anu ratusan kitu nyerang ka manehna. Lembur Pasir Batang jadi medan perang harita teh antara manusia jeung siluman. Getih nyurulung di jalanan di lembur di jero imahna Mang Suryo harita mah Mang Suryo
seuri haritanya kakak manehna ngarasa geus jadi makhluk anu pangunggul. Nah, tapi manehna henteu sadar yen siluman-siluman eta lain keur ngabela manehna, tapi keur pesta pora-pora sabab tumbal nu dipenta ku Gusti Prabu geus teu cukup ngan saurang. Dina sela-sela kamar Nyi Marni nu aya di kamar harita nempo anakna si Deden mimiti ngaluarkeun sora anu aneh. Deden teu ceurik siga orok biasa, tapi sorana percis kawan sora monyet leuweung harita teh. Marni harita nangkep anakna bari ceurik balilahan. Gusti, hampura kuring Gusti, hampura salagi kuring Gusti. Tega si Akang ka kuring ngalakukeun samodel kieu geus muja jauh tina kaimanan Gusti. Gusti, aya naon atuh ieu teh cocobi teh ka kuring. Meni asa kieu ieu teh kahirupan leh malahan malain keur kuring unggul geuningan. Lembur siga geus terkutuk. Asa kiamat leutik di lembur pasir bentang teh geuningan gara-garana tingkah menjadi salaki kuring Gusti. Kitu harita ceurikna Nyi Marni anu jadi pamajikanna Mang Suryo. Manehna mah henteu saruana ujung nu jadi salakina. Tah kitu geuningan episode anu kagenepna paramirsa sadayana nya lembur geus banjir ku getih, warga geus teu walakaya, tapi siluman eta ayeuna menta jantung ti imah Mang Suryo. Naha Suryo bakal pasrah nempo anakna robah jadi sato, dangukeun teras nya dina episode katujuhna. Itu dina judul Muja ka Siluman Monyet teh. Kumaha cenah terasanana para mirsa? Yuk permios.